drama si Neng. Banyak. Mah? Mama? Ih, masih mama teh nanya. Mah? Mah ini hudang atuh. Aya naon, Neng? Itu dihareup aya Pak RT. Dek naon deui nya RT teh ngaganggu. Maneh deui? Lain mah sampeurkeun kalau ngahudang indung. Har atuh ari Princess mah izin bertemu Pak RT. Daripada bertemu Pak RT mending bahar. Dasar budak tunjung. Pak RT? Aya naon? Iya, apaan bade nagihan uang iuran kematian. Nah, jeung ditagih deui. Apana abi mah geus mayar atuh satahunan? Geus dibayar gitu. Cing urang tinggal heula ku Pak RT. Mama Neng. Geus gedengnya satahunan ya dibayar. Ngan ari si Erna teh randa lain Mama Neng. Sok lalawara ari tangan teh Pak RT. Apana atuh si Erna mah pamajikan si Usep eta anu PNS teh geuning. Panya teh randa gitu eta si Erna teh Mama Neng. Emangna aya naon kitu Pak RT? Jeung nanyakeun si Erna eta randa atau lain? Nya susuganan ieu mah atunya. Daekeun ka Pak RT. Mamah Neng. Har, aya Pak RT geuning. Aya naon ieu teh? Pembagian bansos? Lain atuh Cah Haji, ieu mah keur nagihan uang kematian. Ngan pas pisan ieu aya Cah Haji. Urang tagih sakaliannya. Har, geuning acan di tahun kamari can mayar. Kumaha mun maot? Ibu Haji mah dek balik heula nya Mama Neng. Teu kuat ieu nyeri beuteung mangga. Har, ari Cah Haji kumaha? Ieu uang kematian acan dibayar. Atuh kumaha mun maot meureun kita dibungkus ku daun cau. Cah Haji. Nah, ari Haji burung, iuran kematiannya kuat kata dibayar. Juga nu moal maot wae. Si Bunda. Sugandek maot isupan. Bunda. Yang Nyong. Nah karena naon si Bunda tehnya? Naonnya ieu? Ngasuh geunaheun kieu. Batu. Meni gede kieu. Mana di si Bunda teh menelalila? Aing mah balik we ieu mah. Nyong. Di ka mana atuh Mama Neng? Tah geuning ditutunggan teh menelila Bunda. Apaanan Bunda teh atuh geus setor heula bieu teh. Nah setor naon Bunda? Bang Emok? Apaanan enggeus eta mah kamari lain? Atau geus nyokot deui Bang Emok anu lain? Lah setor Bang Emok atuh Mama Neng, ieu mah setor anu lain. Nyong. Pantesan we lalila. Neng. Ini naon si Jasmine nyampernya? Aya Jasmine. Dek naon kamu ka dieu? Neng orang belas sebelah kieu. Moal Neng mah wareg kene apanan bieu tas emam. Antur hungkul atuh, yuk. Bunga meni pararanas kieu hoream. Meni ulin di imah Neng. Yuk. Panas di mana hari kamu cedem kieu, cuacana gede hujan. Berijing aku mah gak mau di rumah kamu mah gak ada AC-nya, aku mah harus ada AC-nya. Alah, naon cina kudu ruangan ber-AC meni geuleuh. Kamu mah dibawa ke minimarket oge geuning. Kaluar ti minimarket jual pilak. Ya enggeus lah, aku mah ngajak si Ica we. Ya, nyanju gue. Si Ica mah kelekna bawa knalpot racing. Oh ya, kan kemarin juga si Ica mah kelaknya bawa knalpot racing. Ya udah atuh main di rumah kamu we. Nah, kamu balik deui. Aku cenah dek ngajak si Ica meuli sebelah. Jadi si Ica mah kelaknya bawa knalpot racing. Ya udah atuh hayu kita ke rumah Neng. Udara mana kini yang kau hirup itu cepopon. Nah, iya jeung dipager sagala. Ari Mas engke moe baju di mana? Kumaha cenah mah Neng teh nya? Dibalik pisan. Ya mah kudu diprotes ku Imas. Bunda ieu teh meni asa garing kieu nya. Meni cai-cai acan ieu teh. Nya, ampurannya Mama Neng di imah Bunda teh eueuh naon. Kumaha cenah si Bunda mah ongko ketua Bang Emok, tapi di imah teh bogana naon geura. Geus saya Bunda resign lah jadi ketua Bang Emokna. Di mana ya Mama Neng? Ku Imas teangan. Mama Neng. Imas jak protes. Protes naon aya mana Imas? Ari Mama Neng kunaon? Itu jadi pager sagala. Imas kan dah moe jadi teu bisa kehalangan. Ieu laundryan Imas sakieu loba. Teh customer Imas mah kumaha atuh?
kali pageran mama neng. Apaan sok loba hayam bunda eta teh sok ngacak-ngacak runtah. Ting si Imas nu ngacak-ngacak runtahna ieu teh. Nah jadi ka Imas. Atuh mama neng, kumaha Imas loba laundrieun. Kumaha Imas moeng mah ieu. Jadi nu pager we atuh maneh teh lah. Meni lieur sia mah. Gininya Imas karek kapikiran. Yang geus atuh Imas cek heula nya. Heeh sok. Si Imas kumaha cenah pamikiran teh? Kan meureun lamun nyieun pager teh aya pantauan, cek aing mah tinggal abus we kana pantona. Si Imas kok kalieur jelema teh. Tapi bener oge nya mama nengnya. Pinter pisan. Ieu teh dipoe dina pager. Tapi kumaha mun leungitnya? Ka Imas bareng kudu gantian ka customer Imas. Tebalik pisan mama neng. Mama neng. Naon deui atuh sia teh Imas? Lamun Imas mau dinu pager, kumaha mama neng lamun leungitnya? Atuh meureun ka teh Imas kudu ganti rugi ka customer Imas. Apaan ku mama neng teh atuh di pageran teh aya pantauan, bari jeung teh di pantauan ku mama neng ge bolong kene, nya tinggal asup maneh teh. Nya bener oge geuning mama neng, teu kapikiran ku Imas mah. Oke keuningnya. Ya jangan. Ku Imas nah tadi mah teu katinggali. Meni geuna teh meureun jadi aman lamun Imas moe diteun popoean mama neng teh. Nuhun pisan mama nengnya. Nya. Dasar si Imasnya manehna nu usaha tapi ngayasekeun batur. Cik atuh bunda deui ieu meni cai-cai acan. Haus. Galona dibawa tadi teh mama neng keur diisi ulang ngan can diantarkeun deui. Nya. Si bunda teu balik pisan. Atunya anu we ieu mah kekeringan ti koro teh. Di estehan mangga bapak ibu esteng. Tah geuning atuh tukang esteng mama neng urang meuli nya esteng. Di estehan. Kumaha cenah dagang teh? Esteng. Meuli atuh ka mana eta? Aduh alah ieu bade meser esteng. Kaheula abdi kadinya. Esteng. Dibalik pisan tukang STT, ongko dagang, tapi digeruan gelah kalah kaindit. Nya. Geus atuh bunda lah meni torek meureun eta mah nu dagangna. Sok kesel bunda teh atuh mama neng, meni hararek saya tukang STT eta mah. Apaan bunda teh nya? Manya deuk meuli lain deuk lanjut manya. Esteng. Mangga euceuk bade meser sakumaha? Meuli 2 we euceuk. Meni pas pisan, ieu ge tinggal 2 siki deui. Mangga urang jieun heula nya. Euceuk. Aing ngaran teh saha? Teu pangkeun, abi teh euis bungsu Bandung. Iha. Manya. Nah ngaranna kitu aya Ihan. Kumaha eta teh ngaran teh teu balik? Apanan abi mah urut sinden. Bangpu hidup. Geus tong dituluykeun lalila diengket teh. Ngan ieu nah kamari bisa dagang es teh make popoean si Imas. Kumaha caritana? Apanan? Kieu caritana teh. Biasa sok 100 weh. Yeuh, mangga canda. Aduh, meni murah pisan euceuk. Kela urang canda keula artosna. Artos menang nyawer ti Bapak Hajat. Mana kelanya? Urang pilari. Aduh, ieu aya kieu euceuk artosna. Har, nu pisan ieu nya. Ditambe artosna. Mangga ieu nyanggakeun barang mah. Mangga. Sami-sami euceuk. Aduh. Meni bunga bisa dagang deui es teh. Tah kitu caritana teh. Nah, di si popoan kok kan urus tunjung pisan. Eta popoan si Imas bisa-bisana dijual. Mangga ieu euceuk. Nuhun nya. Monya. Ieu hiji deui. Mangga. Alah tuh nuhunnya euceuk ieu aduh. Ngeunah jigana teh. Mama neng menekeur naon eta teh Ibu Haji teh diajakan. Keur minum es teh Ibu Haji, sok atuh bae ka dieu. Aduh, alah ieu eta mah si ibu nu kamari. Walah Mama neng, Ibu Haji mah deu kabur mangga. Aduh, eta Ibu Haji nu kamari acan bayar teu balik pisan. Nah, ari haji eta angger we hayang teh anu gratisan. Aduh, ini capek pisan ya karek masa kitu ge. Minta nginum heula kitu ka si bunda. Mama neng, bunda, si atuh minta. Hai, meni pas pisan. Meni pas pisan ya eta Imas keur haus. Har Imas aya maneh meni sok janji kitu, eta dagangan batur.
Dagangan baturnya. Oh gitu mah Neng. Yang satu ke Mas bawa baliknya. Geus beak sapotong juga anak pemikiran si Mas. Kamananya Ibu Haji teh? Aduh alah ieu eta dagangan abi. Aduh bogona kuning. Har teu balik pisan. Eta dagangan abi. Este teu balik pisan. Atuh. Jol atuh deh. Perjuangan. Aku gini perjuangan. Terus kalian mau video aku. Goblok. Dah. Bentar. Eta dagangan abi, dagangan. Dah. Bentar. Harusnya dari sini biar nggak terlalu jauh kamu jalannya. Bener pisahnya sama Neng. Maunya di rapangger, jadi emang kudu mau poean. Bentar aku pengen ketawa dulu. Sok lalawora ari taeun teh. Ya salah kian atuh Pak RT. Apaan pemajikan si Usep sih busir.